Pupujian rezeki teh paparin Gusti, yasana Yusrusyana. Hirup loba kaperluan, urang teh butuh ku rizki, untung geus disadiaan, nyampak rampak dina bumi. Rizki teh paparin Gusti, ti langit ger turun hujan, ngemplo hejo tutuwuhan, tangkal daun buah beuti, sarta loba sasatoan, nu ngarandang nu ngalayang, teu kurang lauk jeung hurang, di walungan di lautan. Rizki saestuna loba, moal tamat ditataan, kari urang arusaha, keur nyumponan kaperluan, pada boga bebenangan, dipake keur kahirupan, henteu kore teu awuntah, balabah resep sidekah.